Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Beunghar hate miskin harta. Emang aya nu kitu Ki? Nya aya. Hatena beunghar, ibadahna rajin, sedekah bisa, nulung kanu butuh, mere maweh disebutna teh nya. Tah anu kitu teh zaman ayeuna mah rada langka, lolobana naon? Hayang ka bawah hidup modernisasi zaman ayeuna. Geninganan hayang modernisasi Ki, nya heueuh. Lamun hirup teu modern asupna kacekek. Kacekek akhirna naon? Bingung. Ayeuna hirup tadina misalkeun tiba ngandalkeun jam hungkul dina imah embung, motor naon, HP naon embung nu kalaritu. Tapi zaman ayeuna motor butuh, HP butuh, alat-alat buatan Amerika jeung Cina teh dibeli. Da tadina mah manehna teh embung, ku jam hungkul ge dinding embung. Tah loba ayeuna mah nu kaseseret ku hirup modern teh. Ayeuna baheula makan ngabota make sapi didodorongnya. Ayeuna mah lain. Ngabota teh bener-bener ku bota. Sawah ge saking naon ku geus modernna pergeseran zaman. Tah di dieu mun bisa mah hirup ulah nepikeun kaseseret modernisasi. Engkena naon? Lamun nu boga jabatan bisa korupsi, lamun teu boga jabatan akhirna ngubeng naon? Lieur lamun teu bisa nuturkeun modernisasi dalam kehidupan. Mentak mun bisa mah jadi diri sendirina, tong jadi diri orang lain, bener teu?